Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim. Kitab Jauhar Maknun. Urang aos bari rada ditalar wet di awal tina alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bayani raya irasyadi amanda arbabanu sama samsama dari suduril ulama fa'absaru mujizat al-Qur'an wadihatan bisyafi'il burhani wasyadu matali al-anwari wa matala alaihi min asrari tos barisanon fanazahul quluba fi riyadihi wa auradul fikra alaihi abi summa sholatullahi mataran nama hadiyasul qulisa fi ardil hima. Sok sareng panazahul quluba fi riyadi wa auradul fikra alaihi bihi summa salatullahi mataran nama hadiyasu qulisa fi ardi mangga urang logatan kade logatna singkat canaknya para ranya. Bismillahirrahmanirrahim. Fanazzahu maka ngabarungahkeun barungah teh bisa diartikeun takjub barungah ngabarungahkeun oleh Rasulullah anu mendekati cocok kana kalimat jadi ngabarungahkeun itu arbaban nuha widaya dirujukeun kana arbaban nuha ari arbaban nuha teh jalmi-jalmi anu kumaca kapungkur
anu akal sampurna tegesna ulama teh. Fanazahu maka ngabarungahkeun itu arbaban nuha tegesna para ulama. Al-quluba kana pirang-pirang hatena, kana pirang-pirang manahna. Dan mesing teu dibahasakeun ngabungahkeun ge kieu bae langsung maka bararungah, tapi dah kan di dieu na nazaha fil madi, jadi ngabungahkeun. Biasa dihartikeun seperti kieu ge maka bararungah, maka ta'ajub ta'arajub araraneh hemeng. Itu arbaban nuha tegasna para ulama al-quluba kana pirang-pirang manahna atawa hatena itu arbaban nuha. Fi riyadihi dina neuleuman. Kade bahasa neuleuman di dieu teh lain berarti teuleum ngojay. Neuleuman teh menelaah atulah meneliti. Fi riyadihi dina neuleuman dina nelaah atawa meneliti harti atawa makna. Kapan aya ilmu ma'ani we hande fi riyadihi dina neuleuman atawa meneliti riset gitu, meneliti menelaah kana harti-harti atawa kana makna-makna Al-Qur'an kela teu acan tamat anu disarupakeun riad-riad tidak kebon. Jadi meneliti atau menelaah arti atau makna Al-Quran teh langsung kana riadih. Riadih teh lain meneliti atau lain menelaah arti, tapi kebon artina. Man pedah maksudna nama kieu dina neuleuman atawa meneliti makna atau harti-harti Al-Qur'an anu disarupakeun kana naon kekebonan. Bahasa bae dieu nama kekebonan teh naon patamanan anu endah. Tuh kapan aya uslubna gaya bahasa Al-Qur'an teh seueur gaya bahasana majazna ma'anina badena termatak para ulama teh terutama ulama baheula bararungah takjub manah-manahna teh geuning tiasa kitu nyaeta bunga dina neuleuman dina meneliti menelaah harti-harti atau makna-makna Al-Qur'an eta makna-makna atau arti-arti Al-Qur'an teh disarupakeun patamanan. Jadi urang mah boro-boro ngartikeun, boro-boro ngamalkeun, macana ge sok hoream kitu. Ari ulama baheula mah terutama ieu anu berpartisipasi di nang nukil atau nyusun kitab Jauhar Maknun. Jadi bunga we nu aya resep ngamaknaan resep kana neuleuman atau menelaah
mengadakan penelitian karena makna-makna Al-Qur'an. Naon sababna? Eta makna Al-Qur'an teh disarupakeun kana naon cenah tadi? Taman, patamanan atau kebonan endah. Nu mawi pantes jeung wajar timbulna para ahli tafsir Jalalain mah kieu, tafsir Ibnu Katsir, orang Indonesia ge aya Hamka eta teh nafsirkeun Al-Qur'an. Seueur tafsir Quran aya nu ipis kitabna, aya nu panel. Termaksud Ahmad Syawi ngajelaskeun deui tafsir Jalalain sareng sajabina. Mudah-mudahan we urang tiasa ngaos tafsir sadayana nya. Sing tamat tafsir Jalalainna ningkat deui kana tafsir Ibnu Katsir jeung saterasna. Teraskeun wa auradul fikra wa auradu sareng ngerahkeun teh musatkeun sanes ngerahkeun mokuskeun musatkeun ibarat urang bade ngaluarkeun tenaga dalam gitu dikerahkeun dipusatkeun fokuskeun itu arbaban nuha itu para ulama dirujuan karena arbaban nuha al fikro karena pikiranana al fikro karena pikiranana itu arbaban nuha awas deui panjang deui ya logatna ala hiya bihi kana atawa dina kana pantosna nama kana neuleuman atawa meneliti kana tanapi dina neuleuman atanapi meneliti eusi kandungan Al-Qur'an ari tadi mah makna aya nama eusi kandungan Al-Qur'an anu disarupakeun kana eusi kandungan Al-Qur'an anu disarupakeun kana talaga atanapi danau anu luas kana talaga atanapi danau anu luas ngerahkeun pikiranana eta ulama kantun mempelajarina sareng ngamalkeun kapan seperti Abdullahi upami diartikeun saujrat nama tangan Allah ayat ahli tafsir anu nyebutkeun tos we ulah dipindah-pindah artina tangan Allah kan orang kudu keyakinan bahwa tangan Allah itu berbeda dengan tangannya manusia. Lah jabagelah teu aya tanganan we dina tijan ge geuning. Teu aya pananganan Allah. Horeng ditafsir ditakwil malah eta mah. Sanes tafsir deui. Kekuasaan atau kekuatan Allah. Watak ngaratus apa ngarebu tah tafsir Quran teh. Seperti kitab hikam atuh seueur anu nyarahanana anu ngajelaskeunna. Tos. Bade naros kacanak teu logatna. Ok ayeuna bait
nuka tilu bait nuka genep intinya kagenap summa sholatullahi mataron nama hadiya sukuli sapir adil hima summa sholatullahi summa sholatullahi terus atanapit lajeng atanapit teras ari rahmat Allah teras ari rahmat Allah tegesna kadede sareng kanyaah Allah eta mataron nama dihijikeun eta mataron nama salagi ngahariring ieu mah darurat nadom sareng Kiai Musonib teh milari kata-kata nu endah gitu nu sae puitis anu ngahariring salagi ngahariring nyanyian atuh ngahariring teh ibarat urang nuju sasapu ngalagu naon nyanyi naon gitu aya lagu anu viral aya nu lagu zaman baheula ngahariring gitu wean deui lah ieu mah ungkapan saleresna mah milarian kata-kata kalimat anu pikabetaheun ki musonib teh sholatullahi teras ari rahmat Allah atanapi kadede sareng kanyaah Allah eta mataron nama salagi ngahariring atanapi nyanyian saha nu nyanyian atau ngahariring teh hadin jadi pail tina taron nama geuning bet dijaerkeun da asalna mah hadiyun ansikol berat orang Arab nyebutna hadin aya nami hadin aya hadin atawa hadiyun anu tukang ngagiringkeun onta hadin teh anu tukang ngagiringkeun onta ari di Arab mah di tanah Hijaz teh tanah perbatasan jadi membentang ti Mekah ke Madinah eta Hijaz ngaraping onta ari di urang mah sapi atanapi domba di ditu mah onta jadi rahmat Allah kadede sareng kanya Allah teh terus we salagi aya kene jalma orang Hijaz anu ngahariring bari ngagiringkeun onta nepi ka ayeuna ge terus nepi ka kiamah eta mah taron nama salagi ngahariring nyanyian tah ngahariring teh pada kieu simpuring kapan bieu nyinen atuh tawa naon duh baheula keur di pasantren hayang teuing kanu si eta kan peda dina hiji waktu kuring teh ngalungkeun kertas dina kertas eta teh ku kuring ditulis pirage tanda tanya lah mungkin ngarti da santri mah geus diajar jauhar maknun tapi di daguan minggu-minggu bulan-bulan jawabanana kitu cek Iim teh atau cek Kang Aji Maskur teh 365 tahun kemudian papangi jeung manehanana kuring teh keur ngangon onta ngagiring onta inget ka Mama Bahrudin baheula kitu cek di Kalangsari teh aya anu
disebut bahasa dina kitab Jurmiyah aya kahayang anu moal mungkin terjadi. Kahoyong aya anu moal mungkin terjadi la ala atau la ala laita la ala tak emut-emut ari cek nu ngagiring onta teh upamana santri gitu, santri Kalangsari eta santri nu awewe teh ngaliwat ka hareupeunana bari mau budak. Cek santri teh anu keur nyarane dina tangkal kai bari ngangon sapi atau ngangen onta lamun di Arab. Duh, hayang teuing abdi teh balik seperti budak atau balik deui ka budak nu ngalakon. Beda baheula pernah di suratan teu ngabales ari pek 365 tahun kemudian teh berarti sabaraha tahun? Satahun. Ari pek kalageus mawa budak. Ari peletuk teh cenah hayang teuing kuring seperti budak, meureun diaais meureun atawa balik di keur zaman santri. Eta ngahariring kitu minang kana lah urang ini sok kitu ngahariring bari sasapu bari ngakeul. Di dia summa sholatullahi mataron nama. Tuluy ari rahmat sareng ari rahmat Allah atau kadede sareng kanya Allah teh eta mataron nama. Salagi muter salagi ngahariring saha hadin tukang ngagiring onta terus kumaha yasuku kopna ngetas dieu teu Yasuku keur ngagiring itu hadin, yasuku keur ngagiringkeun itu hadin al isa kana onta. Ari jalma tukang ngagiringkeun onta ngaranna hadin ngan ari fiilna atawa kata kerjana yasuku. Ontana naon basa Arabna isa. Da jamalun ogenan onta. Jamal onta atau gajah? Onta ngan ieu mah beda lapan tapi saharti. Al isa kana onta. Fi ardil hima tuh. Fi ardil hima di atawa dina tanah larangan teh tanah haram alias kota Hijaz. Ari Hijaz teh asal katana tina pembatas. Jadi daerah anu ngabentang ti Mekah ka Madinah, Hijaz. Jadi Hijaz tuh kota Mekah sareng Madinah. Kartos teh maksudna di dieu kira kudu kahartos. Jadi sholawat teh ka Kangjeng Rasul ulah petot-petot ulah eureun teu eureun kitu, terutama ya Kiai Musonib teh timimiti atawa salagi aya keneh nu ngahariring eta jalma tukang ngagiringkeun onta dina nalika keur ngagiringkeun onta di mana di tanah Hijaz. Waas pisan ieu nadoman. Seperti aya bahasa kieu atuh aku akan mengingatmu selamanya selagi matahari masih berputar. Gitu kan. Maru kumaha dina ieu mubalaghah mah. Aya kata-kata nage dinyakeun da ngalakon henteu geurang ke di mana-mana geus diajar Johar Maknun mah pasti hayang menyeun puisi teh. Ti ayeuna ge geus biasa ngadamel puisi kata-kata komo lamun dibarengan ku ilmu. Jadi biasa. Geuning eta dina YouTube ge seueur barudak santri istri pameget
anu eker kabungbulengan ku santri pameget di ku santri istri bari ngahariring ngadaramal kata-kata gitu. Siga penjara di pesantren tapi penjara suci gitu ibaratnya kata-kata. Logatna mah kata suihan deui moalnya. Sok ayeuna aos sawihan eta nana fanazahu payun barisan kamu payun ala nabiyinal habibil hadi ala nabi yang tasdid ala nabiyinal habibil hadi ajali kulinatikim bibodi daya deui jalmi anu pangsaena nyebatkeun dod nyaeta Kangjeng Rasul geuning aya ngangken Rasulullah kenan eueuh deui jalma anu bisa ngucapkeun dod pangalusna iwal kaula iwal kami cek Rasul gitu. Ala nabiyinal habibil hadi ajali kullinatikim bibadi Muhammadin sayyidi khalqillahi Muhammadin sayyidi khalqillahi Al-Arabi Tahiril Awahi Al-Arabi Tahiril Awahi sareng di awal tina alhamdulillah wakan ditalar lah nu penting ngarti alhamdulillahil badil hadi ila bayani ma ya'irasyadi habanda arbalan nuha wa razama syamsabayani fi suduril ulama fa'absaru mujizatal Qur'ani wadihatan bisafi'il burani wasyadu madali al-anwari wa matawat alaihi min asrari fanazzaul quluba fi riyadi wa awradul fitra alaiyadi summa salatullahi mataramnama hadiyatul khulisa fi ardi
bil iman ala nabiyil habibil hadi ajali kulli natiqin bidbadi Muhammadin sayyidi khalqillahi al-arabi tahiril awahi tos dugi ka dieu bae heula ku sim kuring moal ditekankeun kada katalar sabab ayeuna bade menghadapi perlombaan hawatos mending lalar heula imriti nya imriti singkat talar alfiah keun we ieu keu pamito salse urang digecep di talar ya geus subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.